meter Jumat aya geus ditutup deui masalah ieu mah keur carita keberadaan setiap presiden wajar. Kenapa wajarna? Sebab negara urang mah henteu berdiri sendiri. Baheula dijajah urang teh ku Belanda, dijajah urang ku Inggris, dijajah ku Jepang. Hengkang penjajahan kuari lebih dahsyat teh dijajah urang teh. Encan merdeka seutuhna masih kena dijajah. Ente jadi dijajah ku pamajikan teu karasa sia. Tah awak ditangka kuru kitu. Eta gara-gara penjajahan eta sebenarnya mah. Ya sia suri-suri. Dijajah. Urang hirup kudu merdeka ulah dijajah kos kitu. Kawin deui. Sia jadi cacing sia. Oh, negara urang teh teu bisa dikendalikan ku urang sorangan, dijajah. Laksanakan, biarkan kamu yang jadi presidennya. Tapi saya raup keuntungan seakan-akan seperti kau sih. Inilah Indonesia. Saha nu bakal mampu menjadi kesatria. Wallahu a'lam. Mata Gus Dur pecat. Dia pecat. Amerika ge bingung. Wah, ieu geus kaluar ti aturan demokrasi aing cek Amerika. Min, sini Min. Lain Amin Ma'ruf ya mah. Min itu. Nih, dimodalin, turunin. Sarua jeung kitu ieu keur carita. Nah, ieu wallahu alam kaharupna urang bakal kumaha. Tenang bae lah tetep kajeun ku kumaha ge bangsa Indonesia, ibu pertiwi urang tetep bae lambangna tetep Pancasila. Dioget-oget ku kumaha ge harga mati. Tetapi kok ieu kaayana kos ge seperti ieulah penerapan seorang kepala negara. Nah, tinggal sabar, sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ada kuat yang kos kieu kaayana ayo. Setiap presiden seperti ieu lamun dicaritakeun ka jero urang bakal muringkak bulu, terutama di handap muringkak terus. Teh kudu geus ikutilah sewajarna, tunggu tanggal mainna bakal kumaha. Cek urang Bandung teh mah atuh sireum ge ai katincak-tincak teh mangegel. Ulah paeh tolol sia. Kamu peribahasa sia mah teh jauh ka peribahasa goblok. Sireum ge tincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa teu bisa disebutkeun paeh. Allah ngutus Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nuduh-nuduhkeun makhluk tabligh supaya nyaho bahwa sang pencipta teh Allah. Tapi kupar-kupar Mekah harita teh hareraneun kabeh. Heran kulantaran Allah ngangkat Rasul ka Muhammad anu dianggap hina, yatim piatu, susah. Bari jeung Kangjeng Nabi teh dibere wahyu. Bentuk wahyuna teh dua. Hiji an andzirin nas, titah mere injar ka manusia. Nyingsieunan mun teu nurut ka Allah, teu percaya ka kaula diangkat sebagai Rasul Allah, aranjeun bakal diasupkeun digejeburkeun ka neraka. Hiji. Dua, wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Bere kabar gembira jelema anu arariman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah, nurut kana parentah-parentahan ngajauhan larangan anak bi anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim,
andalahum eta jelema nu ariman bari ngamalkeun eusi imanna bakal dibere ganjaran bentukna surga. Sakit. Geus lamun Kangjeng Nabi ieu diutus jadi rasul ditah mawa kabar dua, hiji inzar, nomor kedua tabsyir, nandakeun berarti ieu teh akan aya nu marentahna. Nu marentahna teh saha? Allah. Ai Allah teh nu mana? Penjelasanana ieu dijelaskeun. Nu bantak Kangjeng diangkat jadi Rasul Allah, kita mere indar ka manusia, mere tafsir ka manusia, rahasiana nandakeun aya pangeran di dinya teh. Pangeranana mana? Ieu dijelaskeun. Tuh, ya. Disihir-sihir padahal mah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh disihir-sihir antara mawa wahyu. Wahyu teh kan model dibacakeun ku Kangjeng Nabi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta para tokoh-tokoh teh kararaget. Muhammad teh ieu teh teu sakola, teu masantren, teu ngaji, teu pernah maca Taurat, teu pernah maca Injil, tapi kok bisa kos kitu kaget kan. Mantak Umi teh lain bodoh, tapi teu pernah nulis, teu pernah maca. Atuh bodoh mah diangkat jadi rasul. Teu pernah nulis, teu pernah maca. Umi ngaranna, ai ente mah nya nulis bae, nya maca bae, tapi odom. Beda kan? Baca terus, nulis terus, tapi bodoh. Ai Kangjeng Nabi teu maca, teu nulis pinter. Kepinteran Kangjeng nyaho geus kaliwat datang ka memeh penciptaan ada. Apal kabeh. Nabi memeh Kangjeng, memehna deui kajadian di zaman Kangjeng Nabi Adam, zaman Kangjeng Nabi Idris, zaman Kangjeng Nabi Nuh, zaman Kangjeng Nabi Sulaiman, zaman Kangjeng Nabi Daud, zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Isa. Hafal kabeh. Kaget. Ieu mah pesihir ajeun kumaha ge. Haju nyaho deui nu bakal tahun besok, tahun berikutnya sampaikan kan bakal terjadi kiamat. Sihir ya bah. Kangjeng Nabi teh apalan sageusna. Bakal aya pertanyaan kubur, bakal aya malaikat munkar nakir, bakal aya malaikat rahmat jeung sajabana, engke bakal aya ba'as, engke bakal aya mahsyar, engke bakal aya mizan, bakal aya siratal mustaqim, bakal aya surga, bakal aya neraka. Wah, Muhammad Ba'asi mah tukang sihir ka jeung hukum lagi. Nyawan jasanya dah mah. Tuh, jadi Kangjeng Nabi bae ge disihir-sihir. Kudu teu iman mah. Mentek inna hadza lasahirum mubin. Nu mantek ulah kaget lamun ku ari kiai pajar dukun. Sebab kiai jeung dukun teh beda tipis. Setik bedana. Tuh kan ya Allah ya Rabb. Iyalah. Kangjeng Nabi teh baheula inna hadza lasahirum mubin. Tukang sihir. Geus tukang Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul Allah atuh hayang dijelaskeun ari eta Allah teh pangeran teh nandakeun aya pangeran saha pangeran teh dijelaskeun. Inna rabbakumullah sanyana pangeran aranjeun kabeh teh Allah. Lain Lata, lain Manat, lain Uzza. Allah. Kade sia teh. Oh, urang mah kate kararieu bae. Sial Muhammad ngarobah pangeran urang. Pangeran urang sakitu bedena ku nyana dirobah ku pangeran teu kadeuleu. Muhammad mah pun tolol amatnya. Atuh pangeran urang kurang kumaha hayang nu rada gede ieu tah. Hayang nu gede jasa ieu, hayang nu gede jasa ieu. Kurang kumaha urang bage pangeran teh. Geus ba Manat, geus ba Uzza, geus ba Lata. Kuari
dirobah pangeran teh cak manehanana teh enggak. Urang nu kadeuleu ge hese komo nu teu kadeuleu. Si urang Arab. Bangkawarana urang Arab. Paingan Kangjeng Nabi diturunkeun di Mekah. Gorenganan beuh lawana beratna luar biasa. Urang mah diturunkeun teh di Indonesia. Negara anu penuh adab, penuh tata krama sopan santun, teu kudu diturunan nabi, cukup ku wali. Narurut jelema. Bahkan teu kudu ku wali, urang mah ku kiai biasa bae. Atuh ku Ki Podoli bae runtuh jelema. Yeh, ku Ki Podoli runtuh jelema tuh. Raragagan kabeh. Teu kudu ku wali, nya mah setengah wali nya mah. Ya Allah, ya Rabbi. Tuh ieu. Nu jelas mah Kangjeng Nabi boga lawana pohara. Likulli Musa Harun wa likulli Muhammadin Abu Jahlin. Eta adalah peribahasa. Aya Musa, aya lawana Firaun. Kangjeng Nabi Muhammad aya lawana Abu Jahal. Tandinganana pohara jasa. Mata kurang jadi kiai di lembur teh pasti aya tandinganana. Anu sesuai tandinganana jeung urang. Wah kaget. Ulah haju kiai ulah anu pindah we. Siapa urang? Pindah. Aduh, cenah boga lawan. Ya Allah, ieu budak teh nyahoan sejarah berarti. Haju saya ka mana? Pindah we ngojek. Budak sial. Waduh, rek ngagrab ya. Hah? Bukan hararesa. Lockdown di Jakarta lagi. Ngagrab sia. Tah eta kiai eta ngaranna kos kitu teh Ustaz Dalah. Teu boga nyali kos kitu. Kudu da urang inget sejarah. Aing kakarek dikiekeun doa Kangjeng Nabi mah dipaehan baheula. Tenang geus lain. Gas, jeung aing mah. Paeh hirup, nu penting mah aing mah ngaluhurkeun agama Allah. Eta karek mantep. Teu panasaran aing mah paeh jadi tembak ke kajenting. Nu penting keur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Deuk iraha deui. Aing deuk ngawakafkeun hirup aing jang ngebela agama Allah. Ngomong mah bener. Wah, di panggung dah pun gitu. Allahu Akbar. Mari kita bela agama Allah. Orenganan jangan amplop. Ulah sok nyilek ka dieu atuh sia. Iya sabas. Aduh. Nah Illa rabbakum sanyana pangeran ngaranjeun kabeh teh Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Anu ngadamel 7 lapis langit, nu ngadamel 7 lapis bumi. Ya Allah. Ilana 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Fi sittati ayyam. Diperkirakeun genep poe dunia. Diperkirakeun. Kok cenah kieu maka diperkirakan pancan aya panon poe ditam. Kakarek langit bumi panon poena can dijieun. Bulan can dijieun, bintang can dijieun. Kan nu mantak aya poe teh, aya panon poe. Jam 6 trak muncul. Marande, make calana, kaos, bring cacing lu. Aya poe kan karana ya. Jam 11, tanggal 12, keluar istirahat. Gut, masuk lagi. Keluar jam 4. Tuh, jam 5. Aya nu. Kaluhur teh ka ditu kapenting naon karana. Lembur tah sia nyaho tah. Kos kitu mah nyaho aja pagawean sia tah lembur. Balik ka ieu mah. Ieu beuh naon ieu salah angel keneh amat ka Sabtunya. Aya poe ngaranna. Poe gajian. Pan aya poe teh poe gajian aya Minggu, aya Senin, aya Salasa, Rebo, Kamis, Jumat. Nah, aya Senin, aya Salasa. Ya kan eta ngaranna nu kos kitu ngaranna aya panon. Ieu macan aya. Tapi Allah geus ngajelaskeun. Fi
sittati ayyam ayamna ayam dunya cak Imam Jalal tadi ieu teh ukuranna qadriha ukuran mun dipoekeun mah genep poe ya Allah ya Rabb Allah make jeung langit bumi genep poe emang teu mampuheun sih lamun sakaligus siang nganggap sambarangan goblok walau syaa lamun Allah kersa erek la khalaqahunna fi lamatin atuh saya kalau dijieun sakicep bisa gampang kok bisa henteu sih wal udulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbuta ye pindahna tina sakicep kana genep poe ieu teh ngadidik makhlukna nu bakal nyucingan bumi teh ngaran manusia dididik ku awal penciptaan langit bumi Gusti Allah teh teu gurung gusuh geus atuh urang ge dididik ku Gusti Allah ulah gurung gusuh mun aya nanaon ulah gurung gusuh ulah buru-buru kudu tenang tasabut ngaranna hati-hati tasabut ngaranna dalam bertindak kudu asak tenang kau mau dekawin kudu tenang ulah gurung gusuh lamun cek ahli tasrif mah tasrif heula atuh eta teh budak teh anak saha bapak indung aya keneh teh turunanna ti mana nasab ngaranna aki nasaha eta ngaranna tasrif teh bahasa santri eta budak teh bahasa santri di mana tuh kan tasrif ngaranna tuh kan tuh atawa lamun cek bahasa mantek tasawur heula sih coba eta budak tah urang mana saha bapa da saha mana saha bapa kolot da saha uyutna cik apa pendidikanana ngaranna tasawur heula masyaallah ampe urang ulah kaduhu asal kapanggih geulis udah langsung woi udah lebih cepat lebih baik udah ikan cepat ikan patin tarolol siapa kabeh SBY taman konstitusi nah iya kudu lalaunan hati-hati urang teh aya berpikir sambil urang istikharah deuk ka Mekah ge saruan ka Mekah nama wajib tapi waktuna ieu ka Mekah nama urang wajib tapi waktuna ke iraha istikharah heula jeung sahabaturna jeung saha nu ngabimbingna ka mana ieu urang ulah padu sebab daun kena di dituna lamun pembimbingna teu beres haju kabelah ditu da teu ngabimbing urang kan deuk ibadah kan ieu mah lain deuk ka Bali lain deuk ka Bali ieu mah urang mah tuh lain deuk ka Pangandaran ka Bali onan ka Pangandaran gampang tah mah kos kitu mah asal boga duit teh hotel mana teu gampang tah mah kos kitu mah selimutna nu mana ieu teu gampang ieu mah kan deuk ibadah ibadah geus ngabaturna jeung saha urang saha nu ngabimbingna ke lamun urang aya kasalahan nanyana ka saha sebab ieu waduh teh sepi-sepi permasalahan teh haji tah ieu urang tasabut ngaranna hati-hati teh sebab Allah ngadamel langit ngadamel bumi Allah teh teu gurung gusuh make antare jangan didik urang ulah buru-buru urang ya masyaallah kan dek dahar ge ulah buru-buru dek dahar urang geus lapar wow atuh porosotkeun heula salalana sia bangkos kitu pantolol lalaunan ngadoa bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi ada cak babaturan geus sia bae nu hadarat aing dahar we lah kaburu urang kos kitu teh teu kaburu mentek dahar lagi atuh dibarengan ku setan setan kan bebeja cak setan teh Gusti abdi teh mana dahareun abdi
dahareun sia mah tuh di mana nu dahar teu maca bismillah. Mana pemajikan abdi tuh pemajikan sia mah tuh nu jimana teu make doa heula. Eta urang mah. Bentak urang mah jimat teh geus dibarengan ku setan. Jadi dibujur teh mun kadeuleum empul-empulan jeung setan duaan. Ya Allah, atuh mah jeung boga anak mah resepna ulin bae. Nonton TV bae, HP 5. Terus itu tahu dah. Jatah tadi nanti didoaan heula. Allah karim. Oke, cenah ieu bagus anak baranakan kumaha cenah kieu. Atuh kawin deui. Ku hari doa. Kadenge kudu di imah kieu imah kos kitu bae cenah. Mapatahanana tuh sia mah di papatahan bener hes. Kumaha meureun da awe teh ku tarolol teh nya. Cek urang maka kakak baheula jeung kula kawin tilok maca doa anak urang teh geus kararitu bae. Wayahna coba ka urang supaya boga anak anu soleh jeung kula mah geus ieu teh anakan kula mah kawin deui bae ka urang kula ge ngahareukeun. Amo budak pohara jasa. Bener neng. Ieu mah lain lalagaan kula mah ngadenge eta bae kabita jasa. Asana dunia tiisnya. Jadi sanajan keur lockdown ge tiis basan corona tinggal corona geus lah. Ya Allah ya Rabb. Geus beres dah. Pangeran teh Allah, Allah teh nu ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Genep we diperkirakeun. Summa istawa 'alal 'arsy. Tuluy Gusti Allah tengung si cicing anjeun leng luhureun aras teu kaharti. Kumaha teu kahartina? Pan Allah bisa diuk di aras. Atuh meureun aya tempat na aya kitu mah. Aya tempat mah meureun urang bisa silaturahmi ka ditu. Allah teh keur diuk bae di aras yeuh urang ka ditu ka Allah. Siap ka Allah di aras emang kendaraanna boga. Urang nginjem heula. Ka Amerika boga, Soviet boga, Cina boga, Apollo. Atuh nginjem bata kunaon, tinggal ngabengsinan doang tuh. Di mana saya meuli bengsina? Aya tadi terep. Siapa goblok? Ayo, ya, orang nginjem lah kadulna travel itu pada nginjem apa? Kemana? Silaturahmi ke Allah. Emang Allah di mana? Bejana di aras, di luhur. Bisa kos gitu tahu orang teh. Lamun memang Allah cicing di aras. Ieu teh mustahil lantaran Allah memukhalafah lil anu sok diuk mah anyar. Mantak Allah mustahil cicing di aras lantaran aras nage nangieun Allah. Ari aras nangieun Allah berarti kan Allah teu butuheun ka aras. Lamun Allah butuheun ka aras ai eta memeh nyieun aras Allah di mana? Hayu pikir ku sia. Pan eta aras nage nangieun Allah. Mimiti nyieun 7 lapis langit, hajut 7 lapis bumi. Tidinya Allah teh nyieun aras. Berarti kan langieun Allah mah aras teh anyar. Memeh nyieun Allah mah berarti kan geus aya atuh deuk naon make ngabutuhkeun cicing di aras. Dieu oge nya makana. Pikir ku sia ka otak sia. Tuh. Ari eta kumaha aya teh sumastawa 'alal 'arsy. Cek ulam basalah. Allah teh istiwa di aras. Istiwa teh cicing. Ngan cicingna istiwaan yaliku bihi. Cicing anu layak ka Allah. Nu urang eueuh nu nyaho kelayakanana sebab mukhalafah lil hawadis. Ai cicing ba cicing anu wallahu alam cicingna kumaha? Ulah digambarkeun sakumaha cicingna urang di kursi. Kita mah kelayakan Allah cicing di aras. Nyanggakeun sadaya-daya urang mah teu nyaho. Kok bisa teu nyaho urang? Cukup teu nyaho.
al-ajzu al-idrok, al-ajzu adil idrok, idrok apes tina idrok karena keayaan Allah. Urang sakitu teh geus idrok teh geus idrok sakitu ge eta teh geus iman geus sakitu. Cukup bae geus sakitu bae geus. Cek salap mata cek di dieu istiwan yaliku bihi. Emang kumaha kitu inu mantak make jeung Allah cicing di aras walaupun cicingna anu layak ka Allah mukhalafah lil hawa ulah hayang nyaho cukup sakitu ge. Kieu gambaranana langit kahiji di luhurna langit kadua leuwih gede deui katiluna leuwih gede deui kaopatna leuwih gede deui kalimana leuwih gede deui kagenepna leuwih gede deui katujuhna leuwih gede deui bumi sarua lapisan kahiji nu kadua leuwih gede nu katilu leuwih gede nu kaopat leuwih gede nu kalima leuwih gede kagenep leuwih gede katujuh leuwih gede langit jeung bumi teh nu 7 lapis sakitu baladena Allah teh nyieun aras moal nyaho bumi ge urang teh nyaho ka aras. Ya Allah ya Rabb. Itu naon itu maksudna? Kehebatan Kanjeng, kehebatan Gusti Allah, kempuharaan Gusti Allah, kudrat iradat Gusti Allah datang ka Allah nyieun aras eueuh nu nyaho. Ku aweuna nu nyaho cak Allah. Summastawa 'alal 'arsy. Dit nyaho di mana sia? Ngan aing seperti kitu. Maksudnya orang teh lamun di dunia ya cerita di dunia. Camat boga kursi letik kursi camat. Naik ke bupati boga kursi rada gede. Naik ke provinsi gubernur rada gedean di kursi bupati. Naik di kementerian rada gede. Naik di istana kursi geus wadana pisan gedena. Dah kiai sok amat. Emang nyaho ka kursi presiden ya sarua bae. Sia mah tolol. Nilaina. Ka kursi teh. Kursi presiden RI 1 teh ulah sambarangan sia. Dihareupeun aing ulah sambarangan. Aing teh loba anak buah aing, polisi nasional anak buah aing kabeh. Ya, TNI sa-Indonesia nasional anak buah aing kabeh. Menteri anak buah aing kabeh. Bila perlu ku aing dicopot diganti. Hah? Nyaho sia? Gubernur anak buah aing, bupati anak buah aing, camat anak buah aing. Ya, raja nu panghandapna erat. Arau. Eta teh anak buah aing. Macam-macam sia ka aing. Ye, RI 1. Bupuhara apa teh? Puhara lah. Kumaha nyana bae. Terserah awakna dek lintu dek kuru nu penting keputusanna. Cih, eta raja nu kos kitu teh ngaranna. Ulah seuri sia. Ya raja eta tah eta. Bau lamun raja geus diuk di singgasana. Didengekeun ku berbagai elemen. Kiai ngadengekeun, ustad ngadengekeun, santri ngadengekeun, pengusaha ngadengekeun. Ayo, geus puguh bangsa DPR. Wah, kabeh sa Indonesia ngadengekeun. Neuk salah neuk keputusan raja seperti eta. Sakican sabaraha di urang. Firaun mah ngalegelgan jelema. Namrud ngalegelgan jelema. Ieu keputusan raja. Puhara. Gusti Allah teh summastawa 'alal 'arsy. Ayo si anu nandingan. Salapis bumi jeung langit eueuh nu nyaho komo lapisan kadua komo lapisan katu sampaikan ke Sidratil Muntaha sahanu nyaho aras sahanu nyaho moal anya summastawa 'alal 'arsy. Sieun urang para amat Gusti Allah. Eta laga. Nu nyaho tah mah. Ikir carita istiwaan yaliku bi. Tapi cak kholaf mamaningan ditakwil bae. Istawana bimana istaula. Jadi berarti cokot masdarna istilah. Istiwa teh bimana istilah. Ai istilah mah hartina membawahi utar atur ngalindi istilah ngaran. Subihal istilah bil istiwa
bijamil qarol pikulin dzukirul musyabah be wa wal istilah wa hudifal musyabah dzukirul musyabah be wa hudifal musyabah wastuiro ismul musyabah bil musyabah istawa di mana istilah itu kan kita bahas gitu kan tumastuko minal istilah di mana minal istiwa bi manal istilah istawa di mana istaula jadi majaz istiarah yang bener nyaon teh inget teh sebenarnya pohon deui teh inget teh aduh kan ada subihal istilah maja masdar teh ngaranna teh eta nu geus namanya istiarah aslihna subihal istilah bil istiwa jamil qarol pikulin ieu teh geus kitu teh geus jadi teh kos itu eta ngaranna majaz naon kitu ngaranna asliyah ala sabil asliyah Wastuko minal istiwa bimanal istilah istawa bimanal istawa bimana istaula ala sabil istiarah tasrih wa injarat pipilin fi masdai harfin patabayatan tapi wa injarat pipilin au harfin patabayatan tapi au mustaqil patabayatan tapi cek ulah jauh-jauh halanan wasak samarkondi luhur teuing ulah cak johar maknun luhurkeun cek mama satibi dina nastai wa injarat pipilin au fi harfi au mustaqil patabayatan tapi deket teh urang ulah jauh-jauh nek hayang rada jauhna mal kaburu dahar sia kajen cukup sakitu ge jeung urang lembur mah sakitu bae sakitu ge puyeng sakjana ngaji ka mana sih eta kos itu jadi berarti sumastawate bimana istaula artina ngalindi nu mantak hatina ngalindi atau marentah nu mantak dilanjutkeun ku ari ka aing ngalindi jeung marentah makan teu kudu boga tempat mah kos kitu mah ngalindi merentah atuh tempatna teu kudu boga tempat bokola palil hawadits ieu mah gampangna bae lamun kurang cuk-cuk deuleun komentar ahli-ahli tafsir tingarti datangkan tengarti ti tengarti datangkan leuwih tengarti urang geus iman tuh kan lanjut yudabbirul amra ma min syafi'i ma min syafi'in illa min ba'di idnih yudabbirul amra yudabbiru tadabbara yudabbiru tadbiran farrahayu fariwat taprihan ay tadbir teh cek lugat mah an-nazru fi adbaril umur wa awaqibiha litaqalal wajil mahmudi cek lugat wal muradu huna takdir ala wajil atamil akmali kira ari ngaran tadbir teh mikiran kana tungtung perkara akibat teh dipikiran ngaranna tadbir litaqwa ala wajil mahmud supaya terjadi teh bagus terpuji eta ngaranna tadbir jadi memehna naon teh ieu tadbir heula pikiran heula urang endek ngabangun hotel sekitar 10 tingkat ieu teh kudu dipikir heula pikiran heula lamun 10 tingkat berarti kan ieu kudu make kitu cakar ayam nage geus lain cakar ayam cakar bebek di samping eta ieu kudu make kitu paku bumi rancanganana teh seperti eta bobotna 10 kitu tingkatnya sebaraha ratus ton berarti kudu seimbang jeung kahandap sarua urang ngajeng nyen menara kayak bakal menara teh menara Banten ngimpi ieu teh menara Banten dan bakal ieu kahandapna kudu aku jeung kaluhur lamun kaluhurna 15 meter kahandap kudu 15 meter
Lamun kaluhur 20 ka 20 terjadilah di Indonesia kurang pemikiran. Nu kaluhurna 20 meter, nu ka handapna ngan 5 meter, moal kebal. Sing hade orok ulah aya di dinya. Orok ulah aya di handapeun orok. Loh, Bang Ajungkal. Kurang ngaranna kurang keseimbangan. Tah, eta ngaranna tadbir. Jadi memikirkan ieu kumaha bakalna supaya maslahat, supaya rapi, supaya terpuji. Tidak terpuji teh ulah acak-acakan. Urang ngabangun jalan, make cor bangunan deh pohara. Nu lewat dah kadinya teh sapeda atuh corna ge handap bae. Ieu motor atuh sapira motor, corna ge asal-asalan eueuh masalah. Mobil ge sapira karimun. Kita kudu hebat-hebat corna. Mulai ningkat kuarima nu liwatna geus aya Fortuner, sedan baby van, Lexus, eta kan aya tonan bobotna. Berarti kan kudu ditaekeun. Ieu mah lain. Jalan teh ieu mah kan dari Sabang sampai Merauke mah teu bisa macem-macem ieu mah sebab jalan lintas ieu mah jalan wow, Walanda baheula. Nang kerja rodi. Berarti kan nu liwatna ge bus, truk engkel, kontainer dan lain sebagainya. Ulah asal-asalan atau ngecorna. Tah, ieu karena tadbir supaya rapih. Geus ulah aya jigleg deui, ulah aya jigleg. Ieu encan dicor, ieu geus. Ieu jigleg, masyaallah. Ieu kan loba tukang endog nyumpahan sana ngecer goblok ta bupati. Tek pae. Ujung-ujungna kan ka bupati, padahal anu ngalaksanakeun makan lain bupati, ngan nyana teu nyahoeun. Kaanemerna teh nyahoeun ka proyekna ketua proyekna bupati disalahkeun goblok teh bupati kunaon emang endog aing beak aweuna dalan ieu eta ngaranna henteu tadbir tangkos kitu goblok ye kaget atuh jelema mantak naon sondaikeun atuh kadinya kitu tah abeh ngeunaheun set eta ngaranna mikir akibatna kan loba nu ngajar ungkel teh kos kitu teh tah eta tadbir eta kos kitu ngaranna rapi. Urang dek kawin, ulah asal gelis. Gelis, aing bogoh itu bogoh geus dak be. Meunang be sabulan, pisah ranjang. Emang kunaon? Aduh, budak tuntutanana horenganan. Masyaallah karim. Hei, wahara jasa. Ieu hayang itu ieu kudu aduh. Budak ieu mah aing mah sarua jeung kawin jeung juri. Tadina mah disanjung. Ieu kurang tadbir, kurang asa. Asakeun dek bangun imah, sakumaha imahna ceker aya mah ulah leuwih teuing, ulah kurang. Leuwih teuing boros. Buku ngabangun teh ngan sakadar teh endekna teu ditingkat, tapi cakar ayamna masyaallah 2,5 meter hijina. Kebelah dituna make besi anu eta teh anu teu ngaranna? BFWF sia mah. Oh. Salah ngomong sia tolol. Ieu ngabangun satingkat teh mah kos kieu teh boros ngaranna eta. Disesuaikeun tadbir ngaranna. Eta kurang perlu tukang gambar, ieu ngabangunan imah. Ukuranna sabaraha? Sekian kali sekian. 3 tapan dan teu. Coret. Ieu seperti ieu lah. Aya sakola anak-anak. Naon tah ngaranna nu ke sakola naon? Naon? Teu ganti. Aduh ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah tadbir ngaranna supaya sesuai jalan supaya. Nah, lu jadi DPR ge, ieu kan dek urusan negara. Ulah orok atuh menjadi DPR teh. Kan dek urusan negara. Masya Allah, di jero negara teh aya kiai, aya ustad, di jero negara teh di kabupaten teh, ieu teh aya politikus, ieu teh aya pengusaha, ieu teh aya pedagang-pedagang, kanon gitu ngaranna pasar, aya anu dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, lain lalagaan majmuk. Nah, ieu bakal diatur teh ku DPR, atuh DPR na kudu nu bisa. Bagaimana caranya supaya bangsa, negara, khususnya sa kabupaten mun urang jadi DPR kabupaten teh, nah ieu supaya rapih kumaha? Eta jelema ngaranna asal teh kitu lain jelema. Lain jelema teh jelmaan. Nu jadi bupati ge kudu bener ulah asal merean duit ku sia dipilih bego. Iya.
jang urusan bangsa jeung negara. Di Indonesia kan berbeda, jeung Turki berbeda, jeung Suriah berbeda, jeung Baghdad berbeda, jeung Mesir berbeda, jeung Saudi Arabia berbeda, jeung Thailand berbeda, jeung Korea berbeda, jeung Cina. Walaupun di urang teh aya sababaraha agama, tapi dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah Karim, jadilah NKRI dengan lambang Pancasila. Kurang kumaha deui? Loba nu jadi wali, jadi kiai, pedagang, pengusaha dan lain sebagainya, adem ayem. Sebab naon? Nu jadi DPR na mengetahui karakter bangsa, jadi MPR na kitu kene, jadi pemimpin na kitu kene. Nah, ketika geus lain, ieu geus mulai endek aya huru-hara. Subur di kepresidenan Pak Harto tentang membangkitkan semangat bangsa. Kajen kumaha ge? Ajukan sesuai dengan karakter, asal tidak menjalahi undang-undang. Di zaman Pak Harto, silakan diajukan kabeh, dipajukeun modalan kabeh. Terus eta mah nama membangun bae di Replita. Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita membangun. Jadilah seperti Kiai Indonesia teh berkat Pak Harto. Ganti ku Habibie. Wah, sekecil mungil. Alhamdulillah bagus, tapi turun dengan segera. Ganti dengan Gus Dur, napas agama luar biasa. Polisi ka santri hormat, ABRI ka santri hormat, PNS ka santri hormat. Di kepemimpinan Gus Dur lantaran Gus Durna walaupun bicara demokrasi tetapi aya naonan beun Gus Dur atas nama kiaina henteu pernah pudar. Dibawa ke Amerika tetap Kiai Gus Dur, dibawa ke Inggris tetap Kiai Gus Dur, dibawa ke Perancis tetap Kiai Gus Dur. Gus Dur banget make celana pendek ke kiaina teu leungit. Heran kula ge eta. Heran ku ari teu pernah make celana pendek kiai jeung abuyana. Kiai jeung abuyana maksudna eta teh jadi kieu, maksudna ieu kumaha? Wallahu a'lam aya naon. Seperti gitulah wali Allah. Waleunit sebab zahir masa pira zahir nu bakal balik ka panu. Batin. Kekiaianana asli berarti. Ngobrol jeung Bill Clinton. Nu tatajan rencanakeun setengah jam jadi 2 jam. Ngobrol jeung Presiden Prancis. Betaheun luar biasa. Komo jeung Arab mah. Jeung berbagai negara-negara bertah kan Gus Dur mah. Sebab henteu diajak serius, diajak lalagaan. Diajak lalagaan kabeh. Presiden Prancis, Presiden Amerika, jeung Gus Dur naik kapal, dengan bangga. Cek Prancis buka kacanya. Kenapa? Oh, saya pegang. Wah, ini adalah naon gitu karena negara Prancis. Kok tahu sih? Sebab di situ ada perbatasan. Wah, hebat cek Gus Dur. Amerika tuh buka kaca. Wow, ini Amerika. Emang kenapa? Ini ada menara Amerika. Hebat. Bagian Gus Dur kuari buka kaca. Ini Tanah Abang. Emang kenapa? Ini airlogi saya ada yang nyolong. Siapa Gus Dur bisa dua? Masya Allah. Udah saya yang menang kan sekian nanti. Ongko ongko menang. Gus Dur lalagaan lah kos gitu. Berarti kan cerita Tanah Abang lain lalagaan itu teh bangsatna pohara jasa. Eta kos kitu jadi mah aku nggak ngomong kos gitu baik enggak mana loyongna, ka mana loyongna. Eta kos gitu. Masya Allah. Saya sudah tidak percaya lagi kepada kiai kota. Sekarang saya berdampingan dengan kiai kampung. Eta kan bermakna. Akhir-akhir hayatna manehanana teh saya lebih suka dengan kiai kampung. Emang kiai kota kiai kampung. Iyalah Gus Dur. Masya Allah istimewa. Nah, hampir kabeh hormat ka Gus Dur berbagai elemen. Pas Megawati udar kembali. Pas SBY adem. Pas Mukwari subur mencaci maki tentang Islam. Subur aya. Maksudnya aya beberapa tokoh 5 tokoh teu kudu dicaritakeun ku kula di kepresidenan ieu anu mencaci maki Islam luar biasa dicatat ku kula
si A, si B, si C, si D. Iya teh lain lalagan sangat subur. Seakan-akan dibiarkan okosna teh. Atau mungkin iya teh urusannya politik harus demikian dan lain sebagainya. Dan gerakan-gerakan tentang keislaman ditutup. Berjamaah baik kuari dengan COVID harus 1 meter. Jumat aya nu geus ditutup deui, masalah. Ieu mah keur carita keberadaan setiap presiden. Wajar, kenapa wajarna? Sebab negara urang mah henteu berdiri sendiri. Baheula dijajah urang teh ku Belanda, dijajah urang ku Inggris, dijajah ku Jepang. Hengkang penjajahan. Kuari lebih dahsyat teh dijajah urang teh. Encan merdeka seutuhna. Masih kena dijajah. Ente ge dijajah ku pamajikan teu karasa sia. Awak ditangkap kuru gitu. Itu gara-gara penjajahan itu sebenarnya mah. Ya, sia suri-suri. Dijajah. Sia. Urang hidup kudu merdeka, ulah dijajah kos gitu. Kawin deui. Sia jadi cacing sia. Oh, negara urang teh teu bisa dikendalikan ku urang sorangan, dijajah. Laksanakan. Biarkan kamu yang jadi presiden. Tapi saya raup keuntungan seakan-akan seperti kau sih. Iyalah Indonesia. Saha nu bakal mampu menjadi kesatria. Wallahu a'lam. Mata Gusdur pecat. Dia pecat. Amerika ge bingung. Wah, ieu geus kaluar ti aturan demokrasi aing cek Amerika. Min, sini Min. Lain amin ma'ruf ya mah. Min itu. Nih dimodalin turunin sarua jeung kitu ieu keur carita. Nah ieu wallahu alam kaharepna urang bakal kumaha tenang bae tetep kajen ku kumaha ge bangsa Indonesia ibu pertiwi urang tetep bae lambangna tetep Pancasila dioget-oget ku kumaha ge harga mati. Tetapi kok ieu kaayana kos ge seperti ieu lah penerapan seorang kepala negara. Nah tinggal sabar sabrun jamil. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ada kuat yang kos kieu kaayana ayo. Setiap presiden seperti ieu. Lamun dicaritakeun ka jero urang bakal muringkak bulu, terutama di handap muringkak terus. Teh kudu geus ikutilah. Sewajarna tunggu tanggal mainna bakal kumaha. Cek urang Bandung teh mah atuh sireum ge ai katincak-tincak teuing ngegel. Ulah paeh tolol sia. Itu peribahasa sia bahasa teh ka peribahasa goblok. Sireum ge tincak-tincak teuing ngegel. Eta peribahasa teu bisa disebutkeun paeh. Aduh. Masyaallah. Sarua jeung ingin hati memeluk gunung apa daya gunungnya Bitu. Ulah kitu. Asli ke yes yudabbirul amra bil ma min syafi'in illa min ba'di lantaran Allah geus istilah membawa hideung ngalindih merintah yudabbirul amra Allah teh urusan bainal khalaiq. Ya Allah ya Rabb. Mantap at-taqdiru 'alal wajhil atammil akmal. Supaya rapi manusia anu nyicingan alam dunia diutus setiap masana ku Gusti Allah Rasul. Jang nyampaikeun indar jeung tafsir. Allah teh nyiptakeun surga, nyiptakeun neraka nu bakal dieusianana ku makhluk nu ngaran manusia. Terus unggal zaman nu kuari urang di zaman urang, zaman nabi urang, nabi akhir zaman, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diatur ku Gusti Allah. Yudabbirul amra. Allah ngatur urusan bainal khalaiq. Setiap saat lu mantak aya bae penyampai. Zalu taibatu zahirina 'alal haq. Moal eureud umat Kangjeng Nabi di unggal nagara
aya anu berjibaku zahirina alal haq. Hiji bae masa kabupaten aya, hiji bae masa provinsi aya, hiji bae masa negara aya. Jangan nyampaikan rukun Islam, jangan nyampaikan rukun iman, nu asli. Jangan nyampaikan surga jeung neraka. Aya we zahirina alal haq wali Allah. Tapi di ditunya laya salu taifatun loba berarti kan. Di Turki pasti aya, di Baghdad pasti aya, Uzbek pasti aya, di Moskow kajen kuku mage aya. Geus bogo di negara-negara Timur Tengah Islam mah. Di Cina bae ge aya. Teh sararieun yang dibeulem di Cina teh. Nu dibeulem, geus segala rupa. Di Rohingya urang nyarita lagi. Tapi tetep Islam muncul terus zahirina alal haq teu pernah sieun. Komo di Indonesia mbayurci. Di Indonesia mah tuh Lahir geus Islam, lahir geus Islam. Pandeglang sapandeglang Islam kabeh serang saserang pandeglang, serang saserang rengkas betung. Islam ambalaya saeutik Kristen teh Tangerang kajen hukum lagi mayoritas Islam. Jakarta kajen hukum mayoritas Islam. Ayo detik memanakeun teh. Tinggal urang make priwit bae. Di priwitan ku urang. Aya naon ieu? STNK di bawah enggak? Emang kumaha gitu ya lamun kurang geus di priwitan bangsa. Masya Allah tiba heula ge nungguan kiai. Kurang kumaha imam bojol, kurang kumaha kitu cut. Kurang kumaha kabar Ki Hasyim Asy'ari. Terus dengan rekan-rekan kiai. Kuari ge tinggal nungguan bae, nungguan kiai anu beneran. Ieu teh priwitna mana ye? Wah, bae aku polisi kabeh priwitna. Awas, lamun sekali di priwitan delekeun di Indonesia. Ieu sareng bareng ngan ieu kan urusanna politik lah, tenang. Kalem. Ieu kan yudabbirul amr. Diurus ku Gusti Allah, Jang pi sorga jang pi neraka. Umat mah kajen kuku mah ge asal gempur sorga beres. Dengan atas nama sorga dan neraka, dengan atas nama Islam menang orang lawan Belanda. Itu dengan atas nama demokrasi, dengan atas nama Islam, atas nama surga dan neraka. Kamu berangkat mati sorga, menang jaya Indonesia dengan bahasa seperti eta, menang orang lawan penjajah. Manya kuari urang geus diuk cicing di dieu berabad-abad. Masih kene urang teh tenang bae. Gairah. Lain tuh gairah. Encan ditiup genderangna. Kayak geus ditiupna. Cekal bedug. Tabeh. Duh. Aya naon ieu Kiai? Jumat. Yudabbirul amr. Lamun Allah dek yudabbirul Allah teh yudabbirul amr. Nah, diuruskan ke Allah. Allah ngutus seorang utusanana nu dipercaya saat ieu Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi emang geus maot? Can Kangjeng Nabi teu maot. Nu bantek talaleger ge kiai-kiai di lalembur teh Aya Kangjeng Nabi ya. Iraha cenah Kangjeng Nabi mah makamna di Madinah secara zahir. Iraha cenah tuh secara batin emang henteu loba wali anu kaparangi jeung Kangjeng Nabi. Wali Allah asal maca shalawat teh kepada Kangjeng Nabi, instruksi Kangjeng Nabi. Encana instruksi ti Kangjeng Nabi tenang bae heula. Nu mantak ulah-ulah naon? Putra daripada Sayyid Maliki almarhum al-Maghfurah. Kula kapan kapanggih waktu kamari ke Mekah. Begitu ngobrol cek kula teh, apa Sayyid teu pernah ka Indonesia? Mencek bahasa urang. Kula lagi Arab di ditu. Ngana mau diarabkeun, jasiana teu ngarti pan. Kumaha tuh jawaban anak? Sudah beberapa kali istikharah belum ada izin dari Kangjeng Rasul. Selesai jawaban geus selesai. Lain lalagaan eta jawaban. Oh iya tuh itu. Berarti kan nyambung. Para habaib nyarambung jeung Kangjeng
asli mah kiai sarua nyarambung jeung Kangjeng. Itu lamun geus saya instruksi Kangjeng gempor apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi geus diperintah ku Kangjeng Nabi. Bae, berarti aya Kangjeng Nabi di itu urang. Disambut ku Kangjeng Nabi. Ya, komo bangsa nu karari teh hutang. Ya. Geus kana siapa? Emang kurang gitu. Kita negara apa agama lain, mah. Debt collector. Kai mama lulu puyeng ai. Siapa jadi pelampiasan goblok. Geus atuh kuari diatur ku Gusti Allah supaya manusia asup ka salorga diutuslah Kangjeng Nabi sebagai utusanana nyampaikan inzar jeung tafsir ulah majarkeun eta pangeran Lasata Uzamanat jeung pangeran-pangeran nu ngaran Patung Batu bakal nyapaatan dijelaskeun ku Gusti Allah ma min syafi'in teu aya anu ngabela yasma'u li ahadin anu bisa nyapaatan ka urang ka salah sahiji malaya illa mim ba'di izni kecuali sabada izin Gusti Allah sedangkan boro-boro nyapaatan eta batu eta kayu di dunia na ge teu bisa ngomong-ngomong acan robah ge dirobahkeun bahkan nyana nyungkruk ge teu bisa robah sorangan kunaon atuh di pangeranan Allah ge teu izin atuh komo jaga di akhirat lantaran boga keyakinan kufar Mekah teh boga keyakinan bahwa innal asnama tasfa'u lahum engke patung-patung teh bakal ngebela jaga di akhirat jak Gusti Allah Muhammad sampaikan ma min syafi'in illa min ba'di idzni boro-boro nyapaatan aing na teh suka teu ridho nah urang mah alhamdulillahirabbil iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul tinggal ulah ngembangkeun keimanan urang ulah goyah ulah ragu situasi politik antepkeun situasi ekonomi mangga bae situasi budaya urang mah tetep bae urang anu bakal nyicingan antara sorga jeung neraka ulah datang ka neraka kudu ka sorga ka jeung kumaha ge rapihan karunyaan diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang kecuali urang kajen teh politik ekonomi budaya sajabana los urang mah urang mah sesa gitu sebab keur kacau ayeuna mah tuh keur kacau aya nu urusan kajen cenah ieu urusan agama na jaloba profesor di luhur teh jalo ieu agama jadi kosi loba jenderal ti polisi loba jenderal ti TNI cenah eta geus kabeuli kabeh lah moal kajen kumaha ge di jero dieu geus aya tauhidan kajen kumaha ge dek dirusak agama orang marudah kajen kumaha ge nyana ge sing yakin urang kos kitu da teh ulah kababawa ieu situasi politik ieu mah Masya Allah lamun geus bebeneran kudu perang beuti heula kiai mah ti heula teh ngomong anu diheula-heulakeun mah kenapa rae sia bae ka ditu teh bagi budoli apa kos kitu mah henteu lah tetep bae kiai kajian tampil kajian kumaha ge moal bisa teu tampil di mana jeung iraha bae kiai bae deuleu di luar negeri di Indonesia tuh kiai mah lulu asal geus bebeneran ieu teh geus urgen kudu berangkat encan mah hanya demi kursi demi kedudukan demi dunia keheula atuh mah nya urang ngabela anu kas karari itu mentak sing asak tadi ge ulah gurung gusuh sing asak maca politikna sing asak maca ekonomina urang kuari lamun maca politik capek di Indonesia teh sebab urang mah tadi ge teu berdiri sendiri secara politik berarti urang dijajah politik dijajah ekonomi dijajahlah urang ekonomi teh urang teh keur dijajah teu bisa berdiri sendiri sabenerna mah di urang teh geus resesi tanpa non covid geus resesi bari aya covid ngeunah dengan atas nama covid resesi kaget apa urusannya urusan urang mah tetep bae salat we puasa dagang lah dagang kajen kumaha sebab naon tiba heula ge tilok aya nu diberean beas ku pamarentah dagang urang urang lamun endek bebeja iraha ieu duit anu 600.000 teh iraha eta urang teu kudu ieu mah keur carita doang dagang lah geus kege hitung-hitungan aya di akhirat aya hitung-hitungan kuari urang mah dagang bae wae dar geus saaya-aya urang engke di akhirat dirarante nyana Pak mau kemana nyana pastikan tunggu itu kok dirante
uang covid penuh di sini. Yes, ya. Cak aing ge hore rame-rame hore. Isin we tungtung nama apaan? Iya di akhirat urang mah ka surga kabeh. Kahayang mah. Tenang udah ditenangkan baik. Tenang, ulayana. Naon ulah. Insyaallah. Moal aya nu naon. Deh. Moal aya nu bisa nyapatan kecuali sabada izin Allah. Ya. Dzalikumullah. Waduh mal kaburu make bahasa-bahasa kitu naon ngaranna bilaga. Sebab ieu geus berang teh ngendek diangge estetik. Dzalikum isim isyarah. Isyarah mana? Nya isyarahan bau eta Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Beriku teh jeung aras-aras yudabbirul amra poharamat. Etalah Allah Rabbukum. Ulah salah milih pangeran. Geus pa'buduh. Ari ibadah ulah salah. Sing. Tanggep pa'buduh ibadah ka Allah. Urang mah geus ngeunaheun kuari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditita ibadat afala tadhakkarun. Apakah maneh henteu areling sing eling mikir geura Allah teh anu ngadamel langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi sageus sakitu Allah nyeun lauhil mahfuz nyeun aras Allah teh merintah jeung utar atur yudabbirul amra ya Allah ya Rabb jeung nu bakal japaatan teh Gusti Allah melalui hamba-hambana anu dipercaya ku Gusti Allah ulah boga pemikiran bahwa eta patung-patung teh bakal nulungan di akhirat moal aya nu bisa nulungan kecuali sabada izin Allah nu mantak teu apalah tadzakarun teu mikir sia kadinya tapi pikir atuh ku sia deet amat sih aing Apollo bisa aing mikiran pangeran teu bisa deet amat sih jet bisa tapi pangeran teu bisa sia siage eta boga leungeun nang ti Allah kunaon atuh boga otak nang ti Allah ulah teu dipake mikiran eta tah sang khaliq apalah tadzakkarun mana teu mikir urang mah teu kungsi mikir geus iman ti heula berarti kan urang mah hebat leuwih hebat tibatan profesor sebenarnya urang mah lamun kungkula ditaritakeun sabaraha tokoh komunis anu hianata tadina membantai kemudian asup Islam dengan hidayah ti Allah aya catatanna akan dina kitab teh di zaman anu geus puguh Kristen geus puguh Yahudi anu menang hidayah mah iya komunis bae komunis di Soviet masyaallah urang lamun nyaritakeun tentang perjalanan komunis loba anu asup Islam dengan hidayah urang mah teu profesor teu doktor boro-boro eta sakola ge baheula teh ieu teh datang ke kelas 2 bae lantaran teu bisa bayaran ge ku suluh baheula teh bener teh tapi iman ke Allah mahal amat. Masya Allah. Sekolah kelas 2 tapi di akhirat ke surga. Bey, galakan profesor. Iya banget tuh kos sekarang iya. Banget tuh kadalina pikarunya ente gitu. Afala tadzakkarun. Apakah mana tuh malah likir pangeran nu sakitu hebatna. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iman urang dikuatkeun. Ditegerkeun dibawa ku urang ke akhirat husnul khotimah sehingga urang di akhirat dihijikeun jeung ahli-ahli Allah dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim